kalakuan urang jeung pejuh ya tempo nepi ka akhir videona teman-teman. Waktu harita basa ulin ka karapiak urang jeung pejuh arek neangan umang teman-teman. Tapi urang kurang beruntung sabab caina keur marangan caah teman-teman. Tapi teu naon urang maksakeun rek neangan umang jeung pejuh. Urang langsung ka lokasi anu sejen nya teman-teman. Tah di dieu urang menang umang tapi laleutik pisan kusabab anu galedena kabawa cai caahna mereka bina-bina teman-teman. Poe harita urang jeung pejuh menang loba pisan umangna tapi hajakana laleutik kusabab nu gedena mah eueuh kabawa palid ku ombak teman-teman. Jeung poe harita teh urang meuni jengkel pisan nempo indung budak hayu wae supa selfie puta foto jang nanahaon atuh cenah puta foto meuni loba-loba teuing atuh. Anu akhirna urang teh kalah neangan umang jeung pejuh jang baweun balik ka imah jadi oleh-oleh sugan we di imah mah jadi surundeng eta tutut atau surundeng naon we. Ti awalna oge urang teh geus teu yakin bahwa di dieu teh loba umang anu galede tapi nya heueuh da eueuh atuh umangna oge kumaha deui. Nu akhirna urang teh memutuskan untuk balik kanan saja teman-teman. Sigana mah indung budak oge geus sebeuheun eta teh foto-fotona nya geus urang balik wae nya sakitu we barudak videona hatur nuhun barudak.